Ieu mah awak aing. Aing pernah dipoto di-upload ke status. Aing lintu pamajikan aku, aing komen. Akhir zaman dunia terbalik, pamajikan ngeureudeuhan salah. Aing nyeri Eka. Eka malah aing nyerikeun, aing nu dinyerikeun. Biarlah mungkin ini sudah suratan takdir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah Allah Subhanahu wa taala salawat wa salam mugia salilana dicurah limpahkeun ka baginda alam kanjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Haji Asep datang di negara Gajruk ka dieu teu niat rek mapatahan urang dieu. Sebab urang dieu mah geus ahli ibadah kabeh. Geus kabeh jak ka ditu ge berjamaah subuh di dieu mah sampai ka luar-luar sendal. Sanajan bari kitu mudah-mudahan pertemuan urang penting ayeuna sing ngahasilkeun ilmu anu manfaat. Ieu ngaji ulah ngukur menang seuri jeung resepna doang, tapi kudu kabawa balik ka imah hikmahna. Rek lalagaan bae mah geus lain wayahna. Kita ini sudah tidak muda lagi, guys. Urang teh geus kolot wa, geus kudu mikir, hulu geus putih langsoun. Ka masjid teu beuki, salat tara, lebah ngariung bagi kejo panghareupna. Akur. Hampur ada main malam aing mah. Nah, nu tadi mah kiai kota, aing mah kiai kampung, tapi nu sok mahal kota kampung nya. Tuh dia mau otakna teh jelas ya. Hadirin rahimakumullah, dina penting ayeuna ada pertanyaan karena ada permasalahan. Pertanyaannya, tiap tahun di Panangkalan ngayakeun rojaban, wandang kiai lagi dua teu tanggung-tanggung. Nu tadi mah kiai mah kaset, nu tadi mah aing mah dedakna ieu mah. Mandek-dedekna ieu mah dona. Lamun aing make jubah udang doang kita di kabeh hideung atuh poek deuk aing. Matakan aing mah make jubah putih peci putih atuh supaya jelas bae gitu tah. Allahu Akbar. Teruskan ngajina. Terus. Pertanyaan anak. Tiap tahun ngayakeun rojaban, kiai diundang datang kadua, kabeh eusina nitah salat. Tapi kenyataan yang terjadi berjamaah subuh hanya pemain lama. Ini kenyataan, bro. Betul. Ini tentang kita, men. Pak Tiu. Ya kan kiai datang eta kudu bisa ngabeberes masalah meureun. Contoh. Cicing dia tuh hadir mah tuh cara ibu-ibu tarungkul beas selek beak. Wih, bedas sih geus dahar kayakna. Boh, geus ngakan keju aing deuk. Batakan kunaon aing diuk teu kabawa beuteung. Doakeun punya Haji Asep sing sehat. Amin. Saya mohon doanya dari semuanya. Abdi rumah tangga hampir 17 tahun tapi can boga anak. Karak pamajikan doang anakan opat. Didoakeun. Saminggu sakali pengajian osina nitah ngaji jeung salat anger bae. Ini kan masalah yang harus bisa dipecahkan. Tiap 5 tahun ganti kepala desa, RT ganti deui. Tapi kenapa ini masih terjadi? Ada apa dengan cinta? Kabeh nitah ngaji, anger bae. Ibu-ibu malam Jumat lain maca Yasin nonton Andin. Hajar Pak Haji. Ulah gagabah eta. Ulah gagabah. Nonton sinetron ulah sok kabawa ka imah. Kamari didamekeun di balai desa. Rumah tangga hampir cerai.
Gara-gara si Andin. salakina keur hees jam 8 di tajongan huruna ku pamajikanna cik salakina naon dosa aing nyepakan aing cik pamajikanna jara rengkel lumayan si Elsa nu dihukum si Andin. Aduh. Ini kan ganeng sia doyan colok mata anak kowe hei punten coba kita tengok ayeuna mah ieu marake tiung doang nu heueuh milihan tiungna ge sia diasarkeun kan ieu ih hampura apa ulah kasinggung daripada aing ngomongkeun pamarentah daripada aing ngagoreng pamarentah aing nyaho henteu kana masalahna bener tak Bener. mending urang ngabejer beaskeun masalah urang bener tak Bener. ya ima tentang urang lamun lain urang nu ngabebener rek sanu ngabebener ja awak-awak sia nu pae sia kajanteun sia boga pamajikan geulis setia bohong siapa yang mah pamajikan mah bola baturan di kuburan tungguan paesan ge moal beres idah mah kawin deui di babaturan dia puas Sakit. iya bener ih ulah cocok-cocok lu dia mikir Aduh. iya atuh lain babak belur ulah cecerawakan doang soal kurang parab jeng kakak mah ngomong baik ngomong mana duit aing orang cerawakan ngebalik mah cairnya Kang, punten. Di mana ada masalah itu harus dipecahkan solusinya dan harus tepat dan akurat tepat dengan sasaran. Ulah kieu imah loba beurit jeung ditewakeun beurit kalah dibeuleuh imahna ya kayak pakaya lah. Contoh, hampura ka, ieu ngaji polo ieu. Si Polo. Atuh aing hareupeun siang ngadalil, atuh jamal bener ja beungeut-beungeut makok. Hampura bah, malam bah. Awas, lain ngaji Haji Asep, lembut di panen tuan itu kayu. Mang, tegek tuh. Siap. Primen kah? Mang, punten. Lamun asal hujan kok ehel baseuh dielap. Hujan tehel baseuh elap. Piraku saumur hirup belapan tehel pae. Boga pikiran sotik. Naek kaluhur kentengna bocor, ganti kentengna kitu mah moal ngapel deui. Itu namanya pecahin masalah, tepat dan akurat, paham? Paham? Wajar saumur-umur ngajomblo bae. Selain kawin, asal bogohan putus, asal kencan dibere promah. Atuh ya iya. Akan mah. Balik kasih angin dikerok. Habib itu mah Habib. Di jampean tak jadi supaya gerak payu sia sih masalah nak proma. Aduh. Awas benang paling gak bedak ya. Slow CS. Ini kan masalah. Kiai itu datang harus bisa meredam. Kiai itu harus bisa memahami, jangan hanya menghakimi. Tugas kiai itu bukan mencela. Kiai itu bukan memukul tapi merangkul. Kiai itu harus memeluk. Bener tuh. Tugas kiai lain ngagoblok-goblok nutara sholat. Justru nutara sholat diangkat derajat. Nah tugas kiai itu mendaur ulang sampah. Bagaimana caranya manusia yang diasingkan di masyarakat karena tidak sholat, karena tidak Jumat, dianggap sampah di masyarakat, dirangkul biar diangkat derajatnya. Sebab tugas utama manusia diutami makarimal akhlak sebagaimana yang dimandatkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok. Tenang mang, ulama moal frontal, aing mah nek babak akhlak bae. Atuh aing nek ngomongkeun Jokowi aing ngomong to. Bener tuh? Bener. Atuh aing bisa ngomong goreng, atuh ngomong goreng naon aing digoreng. Ya aing nyebut hidung tampiling saja. Kaki aing mah ulah nyebut hidung, kurang caang gitu nya. Ya karena itu caang gitu ya. Rencang ge. Kayak masalah. Oh no. Atuh lain rewas dah. Solonong wae. Tepok wae lain pemajikan aing. Ada apa ini? Oh, sama si Suci. Aduh. Dia aing direkam dianya. Direkam. Lolos ya. Bikinnya ke Jokowi.
Cicing. Geus ulah nyare kanan batul teu baru mun sia mau jadi presiden. Can boga nu milih. Nah, geus aya mah ulah sok goreng jelema, mending ngahadean awak sorangan. Ya buktina urang boga tanah bohong. Batuk paji. Batuk beneran. Ya bohong kadi kajenting urang beunghar ge sawah lega. Eueuh nu balangsak mah eueuh nu miskin nu nyambut. Keong ge moal kakak. Benar. Dasar ajan kakak beunghar. Oh, pokona mah mobil lagi teu ka bawah di terminal loba. Sanajan urang beunghar, urang boga jabatan, japai potong putar tangga. Eta tah. Ham, udah sok kegedeun, sok gede hulu bisa tasup helm. Kayak apa? Can kenakan akar masalah, can karek suami lo can dia. Aing keur neangan salah heula. Doang kotok jago, kamu mereka binti ka kotok bikang, tidak langsung neankeun, sisiripi. Cari salah, paham tuh? Aduh. Awas ya, ulah ngomong betul gede nya. Iya mah bajuna gede teuing. Atuh aing ge pan temesan kos kieu. Kumaha paket JNT datangna juga kieu. Kurang upaya beli pulangkeun deui. Sapi gebrang COD. Kurang caang. Ajur. Tarik Cis. Tarik sebongkok. Guys, cicing. Dari permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita tentang keberagaman moral manusia, moral kagusti Allah sebagai Japang rasa iya ngaji punten aya pengajian malam naon di dieu Selasa. malam Salasa ramena kos kieu Entah. Lebih rame. hah Lebih rame. Lebih. biasanya pemain lamanya ai penjahat mah lain kalau penjahat jadi seandainya malam Selasa ngaji kiainya sama menerangkan tentang kebaikan, menerangkan tentang perbaikan, menerangkan tentang ketakwaan dan keimanan. Eusina nita salat, nita ngaji, haju hirupna kudu rukun, akur jeung tatangga, kudu ulah pasea jeung dulur, kudu hormat ka indung bapak, kudu hormat ka guru, kudu puka kepekaan sosial. Tatangga teu nyatu, bere beas 10 dia, tatangga hayang dahar kudu ceramahan, bere nyatu. Tapi pada kenyataannya ia kunaon karena sholat ngedul cik kiai teu sholat sawaktu dikeum di neraka 500 tahun sawaktu doang tapi kenapa lamun tunduh teu daekeun maksakeun sholat nurutkeun tunduh bae hees sholat isa ge nungguan iklan nungguan iklan sholat isa nungguan iklan malah wudu make mukena karena make mukena usul jarana mata katun agok na bok ieu naon permasalahan ieu kudu dibejar biaskeun matakan Pak nu ngadenge Ya bahasa-bahasa. ceramah kula dengekeun jangan minder menjadi manusia jahat jangan minder menjadi manusia yang belum soleh sebab semuanya butuh proses kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikkan. Ulat yang begitu menjijikan butuh waktu untuk bermetaproposa. Benar tuh? Benar tuh. Nu pinter jangan menghakimi nu bodoh. Nu bodoh harus takdim ka nu pinter. Nu pinter butuh ka nu bodoh. Nu bodoh butuh ka nu pinter sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Sekolah di mana, Kiai? Goblok sekolah dia. Goblok sekolah di mana? Emang mau ngatain mau ngeruyuk. Terjelas ya budak. Bentar tarangan gue. Aduh. Kita masih ngaji terus. Emang salah gitu. Apa aing ngomong gagah teh gitu nya. Ganeng dia. Bahasa anak duyung. Anjing teh itu kiai kota. Kiai lemur. Aduh, nih sama sini. Aing eleh hiji doang kasat itu mah. Tapi itu mah kasat ngene. Emangna RT pamajikan hiji sieun ka pamajikan RT mah lain sieun ka pamajikan pamajikan pisieun.
bener. Pokoknya mah lamun salaki pamajikan hiji berarti pamajikan pisieun. Oh, geus kitu bae nya. Karang ngarti ieu kolot ieu. Kamana bae wah. Bare nubukeun batur deh pamajikan pisieun. Oh, wakar. Asal hirup bae nya. Aduh. Teruskan ya, teruskan. Terus. Awak keber sampai subuh dan tuman. Geber, yang penting udah bisa nambah. Maksudnya kita ini sama. Jangan punya anggapan bahwa yang ceramah lebih mulia derajatnya daripada jamaah. Naudzubillah. Ulama teboga ngarasa gitu. Haji Asep nih urut jalma teu bener. Katakan sampai sekarang mohon maaf ya, bukan tidak tahu tentang urusan sunnah. Kaula teu wani ceramah make sobat sebab ingat kana kalakuan. Mamang mah nyaho kula kiai keur di panggung. Antenya sama poe na kula. Macul. Kebegal. Penjahat. Parah. Lebih baik jujur mengakui kejahatannya. Betul. Daripada munafik berpura-pura baik, benar? Nah. Ngomongnya diperkosa dia apa ini? Jadi doang dia. Oke, iya supaya siapa paham omongan aing ngarahna ka mana. Kalau aing mah rehabilitasi. Ngomongan jaleman. Sugan teh teu beurang diomongan kadang-kadang kieu, si pusat tempat ngaji. Hewan mah kajar ngomong nang dia tan rokok ge aing tuh. Oh, bener pan. Sugan teh kuy mah beunang kaomeannya. Eta mah hewan los aing ngomong tadi. Simple aing. Bener teh. Benar. Buktinya diondang deui. Dua kali euy. Diskon meureun. Moal kaset urut moal. Tah, ieu bah. Awas. Mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Betul. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Tidak setiap yang pakai jubah itu kiai, gerak ulin ka Mekah, nu ngawan emeh pakai jubah. Tolong dibejain sebenarnya. Tidak setiap yang rambutnya gondrong itu jahat. Mending keneh gondrong tapi hadir ngaji daripada nu botak anu kotak. Benar tuh? Benar tuh? Benar. Santri gondrong itu seni orang yang beriman. Benar tuh? Teu setiap nu aya tatoan itu orang jahat. Ih, gua mah lain tato hapur ka pantai gelap. Masih surian masih. Bahasa ruyuk. Sia nuruyuk koplok. Serba salah aing kan. Nah. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian sebab gudang garam eusina rokok leh uyah. Itu masih aing ngomong bener salah sih. Aing bener ngomong asal ngacaprak we. Nu penting mah aing mah ngadang sakitu we lah. Aduh. Ya. Dan dia kuaing lamun cara nu geus ya kuaing deuleuh keur dia kuaing teh diarahkan ka ieu. Yuk kita berusaha menjadi orang baik hadapan Allah. Amin. Poinnya sederhana. Kita itu nanti setelah mati akan sendiri walaupun kita punya anak, cucu dan keluarga yang menyayangi kita. Mungkin bakal sorangan. Paeh sorangan. Ngeun di pandian jeung ka kuburan doang nu dibawa ke batur. Pernah teu kapikiran urang isuk paeh teu punguh-punguh? Teu. Nah, dia ngomong kita inget paeh teu. Masih kurang ajar amat. Apa emang ngajurna tina akar caun? Punten sampai jam berapa ya ngawas? Wih, jam 2. Pak, lah pukulan. Oh.
heula ieu akar masalahna kunaon pengajian di mana-mana, masjid bagus-bagus, pengajian rutin, tiap rajaban ngundang kiai, tapi kenapa kita nggak bisa meningkat kualitas iman jeung takwa? Eta masalahna. Geura ge panitia salat isya henteu subuh liau geura. Atuh rek nyacahkeun pamarentah sia we koeng omeaneun. Dang tiasar kene, atuh batur salat maghrib ya, nungguan son cenah. Nah, itu tukang son kan guru dia ya. Iya mapan iya salon iya tambahan. Nu asalna mah nu kali itu paling sih make ACR sih. ACR emang boleh. Ya hoan. Oh aya. Tukang son. Ayo mana mau jadi kiai. Tukang son. Allah. Iya kikieu apa dia? Nya ai operator mah bari capek jalan. Paling kabagian eta ti isu saudara teuing paling kabagian 1.000. Ih, mantan tukang son ya, Pak. Udah diomong lah. Maksud aing kirap ya nya. Eta mah aing dia ustad salat atuh mah syukur bae nu aya. Aing teh kudu capek-capek dan aing mah pangrasak ieu nya. Eta ngeluh. Salat henteu abagna 10.000 tengah jalan terus banding cakak banjero na beak udah ganti banjero pan eta impas naon rek bawa ke sia kai bocor pikiran bisa geus gede ho Pantas. atuh lamun ku sia nyaho teh mah nya oh nya ai kulon teu mawa duit mah atuh mesti mah bae nang ya bener teu tah coba ge pikiran naon urang rek kikieuan bae geura ge saha anu nyaho isuk teh kela cada takaran seueur encan dia yuh kan jeung lamun ka mancak teh makan itu ka pasauran ulah acina saha anu nyaho isuk teh sedangkan urusan ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun enggak bisa dipending guys. Contoh Ahmad Habibi keur ngising bari kebon kieu. Mun ge malaikat Israil, pura-pura teh nyawa saya tah. Di Habibi teh, saya tah Israil, pae aing. Aju ngulur waktu ka ngulur waktu. Lain ieu rek nyabut nyawa saha si Israil. Jalan mana gini? Dia doang. Dia lah. Cik Habibi, pendingnya bisa heula. Teu bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pokona mah tai mah belakangan. Bener tuh. Kunaon aing ieu cacahan raja barupat kana paeh-paeh sagala. Supaya sia boga rasa sieun dina hate. Jadi kalau ingin tahu harus tahu substansinya di mana. Raja. Dengekin ya. La yukhrijus syahwata illa khaufun muz'ijun. Manusia tidak akan mampu menghentikan perbuatan maksiatnya kecuali dalam hatinya sudah tertanam dalam sunubari yang paling dalam ketakutan yang amat dahsyat kepada Allah. Itu saudara. Satungtung can boga rasa sieun ka pangeran ajeun teuing imah pipir masjid moal nyahot tiang masjid desa sabaraha. Kan denge ku hulu dia. Nyalak dia kana hulu angan. Iya ngaji, mah ieu kasar los. Ajen. Bebas. Naon urang rek jajawaraan bae. Di Gajrug jeung Ciamas sarua eta uratna. Urat jawara, tapi di Gajrug geus teu jawara. Kabeh ge mesti dihelok kitu na. Ulah ngaku jawara lamun can bisa ngegel celi sorangan. Allah. Tahnya kudu inget kurang teh bakal paeh kebaikan kejahatan pasti akan selalu mencari pemiliknya. Sagede bakatul ngebul kahadean sia bakal kapanggih jeung pahalana. Sagede bakatul ngebul kagorengan sia bakal panggih jeung balesanana. Tok balik deui pertanyaan.
ongkoh mah nyaho di kiai salat wajib lamun teu salat bisa sawaktu bae ninggalkeun salat disengaja 500 tahun dikeum di neraka tapi kunaon eta kana salat teu daek maksakeun Benar kan saya? Nyaha eta budak. Bingung kan ge? kunaon eta kana salat kula bae males santri abdi dengan santri abdi lamun salat subuh teu dihudangkeun liong ieu santri abdinya santri abdi komosial eta lamun dihudangkeun salat subuh weh udang dia molor bae salat atuh hararudang jasieun kaing lensin ka Allah aing asup ka imah menang 10 menit diintip poe ngakaca orang santri aing keur ngarintip aing ngakaca insyaallah aduh mau dia bukan tidak tahu tentang ajaran Islam jasa pokoknya ngaji aqimus shalah wasta'inu bis sabri was shalah salat tapi dia bukti nama kitu bae ieu masalahna di mana jeung kumaha cara mameana nu bae dibahas eta jangan aing ngomong pokoknya mah peringatan di seumur itu salat 5 waktu nyaho aja mantap gitu meren duit ya Jauh. sebenarnya mah gak rotak lah iya sebenarnya mah yang ngomong kieu geus pelarian ya betul bukan masalah di imahnya mana musim hujan main pan punya tadi nama aing nek ngaji anteng imam ditebak bae setengah hiji atuh beak jalan babaralik aing tinggal bersorak kagok ngaco aing awas yuk kurang buka sejarah Isra Mi'raj jadi sejarah jadi ibroh pikir ngomean orang KBH bener Benar. pan cenah ngomean masalah ku sejarah pan sia ge boga anak rumah tangga pas sia bae sok didongengan ku sia bener tah ulah pas sia bae atuh pas sia mangarna ge jelema hirup masih teu kan atuh jelema hirup piring ge oh nyawaan pake oke diceritakeun tuh bapak kulat sia baheula datang kang ngising na helm tapi jelek pas sia da hirupna panjang kali aisan tuh didongengan heula rumah tangga bapak kulat teh nyeret atuh naon jak kami bener karena rumah tangga sakit baru sirikeun ka kami mau kan geus sarak dengekeun ulah mikiran nu sirikeun berarti lamun tatangkalan teh mesti kerbuahan di mana ge sok dibaledogan buah mah tatangkalan kerbuahan ketak kerbuahan untuk dibaledogan tatangkalan Benar. paham tuh Paham. tah sia makana dengekeun tapi sanajan batur ngagoreng sia ge eta batur sirikeun ka sia hade bae sia mah nya bicara tangkal buah di baledogan ku batu tetep aja ngaragakeun buah membalas dengan kebaik paham nyelak kan ulangan sia mana teh saya hirup petanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah nah geus dengekeun jok urang buka sejarah pikeun ngomean masalah paham makanya kurang dalam sejarah Nabi Musa kepak-kepak ku Firaun sampai ku Allah eta Firaun dilelep-lelep di laut jadi kurang Firaun pae eta lebet akan cair akhirnya dikalah kalau lebet akan cair ka kamu pae nah eta na Quran loba sejarah lain hanya nyaritakeun teu buku eta teh pikeun ibroh ka urang pikeun pikiraneun
kurang paham. Tuh. Aduh mau dia. Kejumau. Hampura bahnya, hampura ulama ngomong atau ngiblat ulah. Sebab cik makula baheula mah cenah dia maji hampura sugut pas kitu doang soang kurang karang. Ya poho cenah bapak pas ngajurusiat dari adanan komat doang. Makanya aing kurang sakatok kieu. Aduh. Geusnya. Yo. Anggas. Lu penting asa ulah meuleuh empang mah nya. Allah. Hiji rek bener aja namanya. Oh, pan kieu da. Degekeun da. Urusan jeung pangeran mah ngeunaheun kara. Sia 40 tahun teu salat, teu ngaji pagawean nguseup. Bisa minggu sia pae. Sia salat tobat nasuha. Marasa karena kesalahan sia rumasa kapan hari minta hampura ka Allah salat dae. Hadi istighfar teurik bae inget kesalahan sia dan inget kana kabalangsakan, inget kana kesalahan. Kan dia aya ceurik inget kana kabalangsakan. Tidak tambah geus bel teh mah turun. Baiklah ai. Marem dia teh. Oh, RT Hongso. Eta RT kurung ngabatin meureun. Gas. Ya, balik walia. Wow. Tuh, mantepnya. Kemah yuk malam Salasa pindahkeun ngaji jam 12-nya. Dengarkan. Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj. Dijemput ku malaikat. Tapi Rasul sebelum diberangkat Isra Mi'raj, Rasul dibersihkan. Buktinya ada pembedahan. Dibedah di mana? Di belah harap min zuhri nahrihi ila asfali batnihi, dimulai tenggorokan sampai kana beuteung Rasul belah handap. Dibedah, dicokot kalbukna, dicokot hati Rasul. Ada yang dibersihkan, ada yang dibuang dari hati Rasul. Apa itu? Wa naza'a ma kana bihi minal adza. Ada kotoran yang dibuang dari hati Rasul. Apa itu? Hiya ulqatun sauda, noda hitam. Kenapa noda hitam dibuang? Sebab noda itu base campnya setan. Noda hitam itu pos rondana iblis. Jadi lamun setan, iblis rek ngagoda ka urang supaya ulah sholat, supaya ngedul ngaji, supaya kasalaki cerewet bae, ada uang abangku sayang, tidak ada uang bakyak nyelebar kana tarang. Beneran aing mah swear, cius. Pan urang mah beurang penting pas saya tiap tahun mah reuneuh banyak. Matakan lieureun tak RT teu kapuru. Sia mah pas saya ongkong ada mekeun deui, ai tiap tahun reuneuh bae. Ih teh ulah mah pas saya ge luhurna ada nambah damai. Jadi urut di rumah kayak apa kabak. Oh, batur malebar mah daging, main beli tulangan doang. Sabulan cai dari gaji. Ai kalakuan asal ngakanu ngeunah-ngeunah update status. Betul. Cing. Emang usia dianggap wajar. Emang ada sih HP sia. Pulsa sia nu meuli. Hak sia rek atik rek mencet angka 5 keluar salapan hak sia. Meureun jempol na gede teuing. Tapi nanti terjadi kesenjangan sosial. Coba ge jadi orang yang peka, responsif dikit. Dua kali ceramah kali edan. Ini 2 kali edan, ketilu kali tambah edan. Pak, dengekeun. Bisa nggak peka dikit? Bisa dong. Aku itu cemburu karena terlalu besar cintaku padamu. Masa sih? Paham nggak sih?
cemburu dibilang alay, dibilang lebay. Ini wajar. Emang wanita seperti Kamu itu. yang nggak peka. Eta update status asal boga hakeun geus mah hidupna pahangnya. Batur mah uluran matus ribu masjid embe eta ieu mah masjid kodok lumuyung. Ampun. Aing ngakan nu ngeunah-ngeunah ngakan sebelah. Jauh sebelah segala. Goblok atuh hakanan dia. Memang sebelah tanggal kadung. Hakanannya tanya. Bager tuh terawakan sebun colek. Ayo sebenarnya badak lu mata kabelah dia tak aya awewe. Di deket haum mah panas. Dengek. Ya. Eta update status. Hari gini makan seblak mantul. Eta pan dina HP sia kontak lain kamarang jeung cakak eta. Loba jelema eta. Coba eta lamun di BAP ke polisi, apa motifnya? Ditanya motifnya. Kamu melakukan pembunuhan, motifnya apa? Balas dendam apa gimana? Bener tak? Eta sia atuh ngomong kieu, ih naon sih? Ieu mah suka-suka urang mah hayang update status we. Tanya motifnya apa? Bener teh? Berarti hayang kabaca ku dong-dongon. Hayang kabaca ku batur. Anu tujuanna naon? Dan nyeri nu tetep lembek. Coba simpak kage. Atau emang lagi HP sia, pokok sia, kumaha sia bae. Tapi pikir sekelilingnya, sia teh imah aya pantauan aja relaan. Berarti ayah batur eta di luar. Ya emang serius ya ngomong. Wih, selalu CS. Siapa pernah sih ngerasain lupa langsung. Aku memberi itu bukan karena aku punya, tapi aku merasakan bagaimana sakitnya jadi orang yang tidak punya. Boleh. Wah. Bingung ngomong nak ini. Ada gimana? Maksudnya gitu banyak, ya setan. Kita update status, punten ya. Kadang-kadang hewa kata tangga diupload. Lurus tunjung jadi jelema, terbuka polok. Ulah sok nyebar air batur di dinya entong. Sia dong semua. Beres kamu bon. Atuh mending ngomean kelakuan urangnya. Benar. Udah atuh ya aing mah henteu nyebut inisialna saha henteu. Ieu mah awak aing. Aing pernah dipoto di-upload ke status. Aing lintu pamajikan aku, aing nu komen. Akhir zaman dunia terbalik, pamajikan ngeureudeuhan salaki. Aing nyeri eka malah aing nyerikeun, aing nu dinyerikeun. Biarlah mungkin ini sudah suratan takdir. Aduh. Ajur Rusia. Ajur order pego. Terus kan. Jadi lamun setan rek nganggo pada tabunya ai jelema teu boga mah. Lamun urang nyacakeun pakaya hareupeun balangsa. Nyeri. Ini soal rasa guys. Urang ngomongkeun anak hareupeun awewe anu gabung nyeri. Coba ge simpeka. Nya, eta urang ngupload seblak. Nu teu bogaeun mah neurian cidue. Aduh. Eta meuli gelang di toko emas. Berasa jadi ratu deh. Ini tonjok aing beuh. Aduh. Komo etanya pas saya jeung salaki di-upload dina status. Jadi saat boga salaki ka Belejong. Ngan sakit doang ngomongna. Boga salaki ka Belejong. Jero eta ngomong. Jero eta. Seutik dileket. Eta sia ngabubrakeun harga diri sakit. Ulahnya
jalan laki mah moal kieu boga pojikan enak moal laki mah paling pusing tilu gapleh di pasarona Selau merah. tapi pamajikan gugurutu nya eta lamun boga salaki kabeli jog jero yo kabeli jog salah cokot oh sugan teh bakor ya orang tukang musik betul wah punten jadi lamun setan iblis ngagoda ka urang supaya ulah akur jeung dulur supaya ulah salat supaya ulah ngaji supaya maksiat lah supaya gapleh awalna mah pos ronda untuk sis kambing kumpul di dinya tapi buktina pakai kerambol panjang gapleh nu maling kotok macam mana banget teh disabrak aya pos ronda kotok tilok lagi gede eta bisa kelali lagi usum tundun lili wah kopi buah cepedak tundun ala dah Allah setan nek ngagoda ka manusia supaya maksiat jangan ibadah maksiat asupna kana hate enteupna dina noda hit matakan Rasul bener berangkat Islam itu noda hitam dan dipikeun sehingga setan moal bisa ngagoda ka Nabi Muhammad. Bagaimana tentang kita? Pakai rinso. Urang mah sanajan kiai ustad komo RT mah setan. Aduh. Jelas Pak Rahmat mah jadi RT semua itu. Sia nyalon RT urang milih. Nyalon lurah eleh bae. Gua kepikiran. Aku daripada nyalon lurah elehan bae mending pakai kawin bogo. Ieu mah teu nyeri geus tanya. Nya tengah, tengawan. Beri tongkol, milih aing. Usih. Tuh. Mun pakai kawin mah eta. Silen. Pokoknya malam salaki eta ka pamajikan hadis teu puguh-puguh I love you I miss you kau jantung hatiku aku tak bisa hidup tanpamu kamu separuh jiwaku aku rindu kehangatan tubuhmu eta berarti lahnya berarti kudu patut dicurigainya paham iya mah teu biasa dingin biasa tiisnya ya mana hulu dia biasana iya mah aku kangen KWA jus awas aing lain provokator ya aing mah ngabejaan bela tumben salaki upload kemesraan jeung pamajikan dina status aya naon di salaki ulah geura baper masyaallah aku disayang suami kan dia pengalaman dia ya padut sih ning diisingan helmna balik deui urang mah aya noda hitam sehingga setan teh bebas ngagoda kana hate sebab noda hitam urang mah teu dipikeun ku Gusti Allah makana urang mah kana salat berat sebab setan loba jasa di dieu berat lah mun can salat isya tongkong pararana ulah geus make bukeun karek-karek kusol cik anak mah tarang kuat nagong jeung bukeun kunaon eta berat sebab noda hitam hate urang mah teu dipikeun jadi setan loba jasa HP bae ge lamun ngeheng lemot lola eta kudu direstat eta bener tuh nah supaya ke HP kumpul dia HP ya lamun loba file ya file loba www.com.id teh ya aduh wah parah video eta kana HP sok ngeheng atuh RAM-na leutik ai file loba nya anh pegang HP goblok. Oppo. Tah, carana di restart, dipiceunan file-file anu tidak berguna, dipiceunan. Kayak kontak lalu ngit. Bukan dengar dan Nurdin eta. Wih, najis aing lagi gitu. Pantai kulo nama teman teh.
lain provokasi yang lain. Kebejaan. Nah, eta lamun HP geus lemot lola di toilet hese kalempang eta loba file jalema ge ngawer-wer salat nu adzan ngawer-wer kiai salat anger bae ogah takana salat berarti loba setan eta dina hate siana carana piceun usiran kumaha cara usir setan botolan lain kitu goblok aing mah teu ngarti nu eta mah setan mah teu ngartinya aing mah teu ngarti lah sia nu rukiah jelas sia nu rukiah mah tah meuli sampo datang sebut oleh carana usir cara usir setan cik Rasul alaikum bila ilaha illallah wal istighfar sing gaek maca la ilaha illallah astaghfirullah fa'aksiru minhuma jasya mas setan loba sia ngomong fa'aksiru minhuma la ilaha illallah jeung istighfarna loba heula urang mah loba cara dong-dongon mah atuh urang mah pada salat 5 waktu la ilaha illallah 165 istighfarna syarat apa korelasinya kaitan la ilaha illallah dengan musir setan apa fa inna iblis saqala iblis pernah ngirim WA oh no that's right fa inna iblis saqala iblis pernah nge-email ieu baheula ahlaktun nas bizzunub cik iblis ya iblis cik iblis ahlaktun nas bizzunub aing bakal ngancurkeun masa depan jelema digoda ku aing kumaha carana supaya kana neraka barang jeung aing pokona mah friend man sob supaya kana neraka jeung aing cik iblis carana kumaha bidzunub digoda ku aing supaya maksiat bae ka Allah durhaka ke pokona mah azan tipi mah gebreng bae kalau mereka pasar melewatan masjid tapi ulah orang aya orang di masjid di masan yokai hidung lacai pas kudu dia cik iblis guys subrek cik iblis waing bakal digoda supaya maksiat panitia Isra Mi'raj tingkatkan iman dan takwa dia anak itu salat di satu saat begitu salat subuh nyala tolol pengalaman itu atau aing mau bunuh diri mana oh no cek eta cik iblis disumpah serapah iblis janji tak wa ahlakuni iblis kene ngomong keceplosan membedakan kelemahan wa ahlakuni cik iblis sarariage jalema bisa ngusir aing dina hate sia sehingga aing teu bisa ngagoda ka sia bila ilaha illallah lamun sia rajin maca la ilaha illallah jeung astagfirullahal-azim matakan supaya urang hampang kana salat hampang kana ibadah. Jadi akar masalahnya kajangannya nu mantak cayan bae teh lamun musim hujan karena kenteng pepes nu mantak urang kana ibadah ngedul bae kana salat berat bae lantaran hate urang aya noda hitam tempat untuk setan loba jasa tah cara solusina kentengna ganti ieu ge sarua cara solusina usir setan cara ngusir setanak ba'da sholat 5 waktu baca la ilaha illallah 165 astaghfirullahaladzim 100 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha atas nama thariqah, abdi macan paham atas nama pengamalan hadis. Ibu ulah mikiran awak kurang lain.
Ya abdi mah geus bisa, geus daek salat. Heuh daek salat, geus aya rasaan dan salat. Pernah teu ngarasakeun salat lejat, nepikeun salat subuh yang 8 rakaat. Pernah mah ngomong mirasa teh ya, kana ngopi jeung rokok. Mirasa lejat, ngakan seblak. Mirasa dahar jeung liwet. Pernah teu ngomong mirasa kana salat lejat amat ieu maca Quran. Pernah teu? Ieu PR urang. Urang maca manakib macakeun si Abdul Qadir gagah ibadahna Aisyah teh rek ningkat-ningkat ibadahna abi nu gagah Abdul Qadir dia makin bae. Coba ge maca manakibna baperan. Paham tuh? Abdul Qadir rajin zikir baper jadi ahli zikir. Coba ge. Paham tuh? So, mikirin segala deh. Kualat. Matakan abdi titip la ilaha illallah 135 istighfarna 100. Rekeskeun anak cucu urang Gusti berkah la ilaha illallah jeung istighfar anak incu abdi sing jadi ahli salat. Sing jadi ahli takwa. Sing husnul khotimah. Amin. Beres. Penyakit kanyaho bisa yang dilanjutkan kene bisa can puas balik di dia set LRCTI pasti aing moal aya di dia. Kurang cegapkeun kalau sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.